Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring sareng rencangan bade ngapresentasikeun hasil laporan kegiatan kadaharan tradisional. Bajar Kadaharan khas Sunda Kampung Ramadan. Tepangkeun Wasta Munsipa, Wastapun Haji Ramlian, Wastapun Rampani, Wastapun Tori, Wastapun Sawa, Wastapun Nipang. Bubuka. Dina raraga kegiatan Bajar Kadaharan khas Sunda Kampung Ramadan ieu kegiatan teh kasempetan pikeun nembongkeun atawa ngenalkeun kadaharan khas Sunda. Pikeun masyarakat Kampung Ramadan teh miaratkeun ngabungule kadaharan khas Sunda. Dina kegiatan ieu teh mintonkeun sababaraha hiji seni Sunda diantarana nyaeta rampak kawih, tarian Sunda, pupuh, sareng tembang. Pikeun ngaramekeun kegiatan bazar. Dina ieu kagiatan oge nembongkeun sababaraha jenis kadaharan khas Sunda. Di antarana nyaeta sanguteo, cukcur, karedok, klopon, bandrek, bajigur, es cincau, es goyobot, jeung sajabana. Waktu jeung tempat. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun dina poe Sabtu 30 April 2022 jam 4 nepi ka jam 10. Tempatna di Lapang Badan Kampung Ramadan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Pamilon atau peserta pamilon minang dina ieu kegiatan teh nyaeta Bapak RW, Bapak RT, Bapak DKM Masjid Al-Alifah Mutarampil di panggung masyarakat Kampung Ramadan, masyarakat umum di mana-mana. Waragan pikeun ieu kegiatan bajar teh dana anu ditarima teh 10 juta. Anu sumberna tina anggaran Kampung Ramadan. Eta waragan teh dipake pikeun rupa-rupa kaperluan Kabupaten Bajar. Nyaeta skadus 150.000, 4 set roda 800.000, bahan-bahan sejuta 400, gas 900.000, kap plastik styrofoam 20.000, es batu kristal 50.000. Jadi kaitun waraga tinu juta teh nyaeta 40.000. kegiatan jeung hasil kegiatan Bajar Kadaharan khas Sunda teh langsung sapoe. Ari runtuyan acara mah dibuka heula ku pamapak ti Bapak RW, Bapak RT sareng Bapak DKM Masjid Al-Alifah. Sebada kegiatan dibuka, pedagang nu bade dagang teh tahar pikeun ngenalkeun kadaharan khas Sunda anu didagangkeun. Unggal anu dagang teh didokumentasikeun kanggo bukti acara kegiatan dilaksanakeun hidangan kegiatan Bajar ieu bisa mere kesan anu ade ka masyarakat Kampung Ramadan. Masyarakat Kampung Ramadan utamina barudak zaman ayeuna kan apa kana kadaharan khas Sunda. Empat surat ti anu nonton teh eureun pika kegiatan Bajar MC. Panutup. Syukur alhamdulillah acara kegiatan ieu teh lancar nepi ka rengse. Acara kegiatan Bajar Kadaharan khas Sunda Kampung Ramadan sukses. Nyiptakeun kabunga hate masyarakat Kampung Ramadan jeung masyarakat umum. Muga-muga Bajar ieu tiasa terasaya kaharuna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dirugikeun ku simkuring sadayana kapayuna pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.